Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring. Mangnana nagon dina pidangan dongeng anu parantos maneh nyanak hiji jejer carios Muja Kaborit bagian ke-11 dinten kamari tos dugikeun ka Sodik sareng si Adun pon kitu deui si Entong nuju araya dipayuneun bumina Mang Digul nya baraya nuju ngarintip ka siluman beurit anu nuju ngalebet-lebetkeun pare kana leuit terus dugikeun ka dinya. Manganunkeun kana parantos subscribe, like, sareng komen. Kintuna mah kanggo sadayana wae anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Mudah-mudahan sing janten panglipur kanggo kalbu pangobarah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Atuh Mang sakali deui yen kendia punten bilih wae anu kasebit nami nuju alit kasebat asma saparantosna dewasa. Pon kitu dikasiniran lakuning pelampahan ku carios anu diamol ku Mang ieu. Hiji oge teh aya unsur kasengajaan nya baraya. Namung karangan namina oge atuh aya nami pangetan anu sami. Pon kitu di tempat anu sami sim kuring nyungkeun diapunten. Kumargi teh aya maksudna naon? Ieu mah sakukur kanggo hiburan hungkul. Itu baraya janten teh aya patula patalina sareng hiji tempat atau napi hiji nami atau napi naon wae teu aya. Ieu mah mung saukur karangan, sawangan, wang-wangan kitu nya baraya kanggo hiburan urang sadayana. Paros teu nyangkolong teuing kana waktos peraran dongeng najejer Muja Kaborit bagian 11 ku Mang Sejadi lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Teuing kuring teu apal tapi teh nyoku lain dun. Di sapipireunana eta imahna jalma teh siga aya nu keur sing juringkang. Nah sahanya ceuk Sodik bari jeung nunjuk curugna ka pipir beh katuhun imahna Mang Digul. Didinya harita memang nya keur aya sababaraha urang jalma nu keur sing kuliwed dinu poe. Sing horeng eta jalma nu keur sing kuliwed teh kidohor jeung pada baturna anu di dina peuting harita rek ngadon ngagarong ka imahna Mang Digul. Nya sahanya nih siga aya jalma nu keur sing juringkang dinu poe katanya kuing ge ceuk si Adun bari manehna oge mencrong ka jalma anu keur sing salingker di pipireun imahna Mang Digul. Urang intip heula ayeuna mah ku urang ti dieu dun. Narek naraon cenah eta jalma teh. Tembal Sodik bari manehna oge nguliwed kana satukangan tangkal kadu. Ari panonna mah tuluy ngawaskeun ka kidohor jeung pada baturna. Tocapkeun ayeuna kidohor jeung pada baladna baraya. Anu harita geus araya di sapipireun imahna Mang Digul. Sanggeus maranehna area di dinya teu lila kadenge sorak kidohor anu nyarita ka si Bani nu keur nangtung di sagigireun manehna. Bani, si laing doan ayeuna asup jeung si Jawir tina lawang jandela ngon euy. Atuh si laing junta asup tina lawang pawon. Bawa ku si laing opatan asup ka jero. Sesana nyirujeng dewek cicing di luar. Urang bari nalingakeun kaayaan anu aya di dieu kabeh. Ayo jalankeun. Ceuk kidohor mere parentah heula ka batur-baturna. Geus kitu si Bani jeung si Jawir maranehna nyarokel heula jandela ngon ti luar. Tempat sararena Mang Digul jeung Bikemi. Ari si Junta jeung anu opatan maranehna mah arasup tina lawang pawon tuluy muru karohangan tengah imah. Kidohor jeung anu sejenna sanggeus nenyo batur-baturna mimiti ngajalankeun pagaraweanana. Kidohor singkoloyong nyampurkeun kana sanapun tangkal campole anu aya di satukangan imahna Mang Digul. Bari ngawaskeun ka sabudureunana eta tempat
jeung ka imahna Mang Digul. Harita keur diarasupan ku baladna. Malah kaburuan hareup leuitna Mang Digul oge ditengetan ku maranehna teh. Sabab sidik pisan lamun ti dinya mah nenyo ka mamanana. Ngan bubuhan we kidohor jeung pada baladna mah teu bisa nenyo ka siluman beurit anu harita keur area di dinya. Jadinya hare-hare we sanajan nya oge nampu dina hareupeun panon. Mun kitu deui siluman beurit maranehna oge teu yeuh nyerosea kana kadaratanganna kidohor jeung pada baladna. Sabab nu penting mah tugas maranehna we cenah anggeus jeung teu ngaganggu ka maranehna. Kocapkeun ayeuna si Bani jeung si Jawir. Anu duaan harita geus hasil nyoke lawang ngon. Malah maranehna geus area deui di jero ngon tempat sararena Mang Digul jeung Bikemi. Bre kudu duaan katenyo bisa luhureun ranjang anu keur salare bari jeung karerek kituna teh. Menikur keur sedih temalan. Sing horeng nu keur sarare teh Mang Digul jeung Bikemi. Sanggeus aya di jero ngon nu duaan tuluy ngadadeukeutan kana lomari pakeanna Mang Digul jeung Bikemi. Sing katayep paripanonna mah ngawaskeun kanu keur sarare. Sabab bisi hudang cenah. Sanggeus aya di hareupeun panto lomari pakeanna si Bani jeung si Jawir tuluy mukakeun panto lomari. Beneran eta panto lomari teh teu dikoncikeun ku nu bogana. Jadi teu matak kase teuing keur maranehna mamukana. Gamang ramo leungeun katuna si Bani ngarongkong kana laci anu aya dina jero lomari pakean. Saraek laci ditarik ku si Bani. Bre, di jero laci kumanehna katenyo aya duit jeung perhiasan anu disimpen dina kotak kayu jati. Si Bani teu bade mikir, tuluy eta duit jeung perhiasan anu sakitu lobana teh dirau ku manehna. Diasup-asupkeun kana kantong hideung anu biasa dipake ku maranehna. Ari sakalieun ngagarong. Sanggeus kabeh duit jeung perhiasan dipindahkeun kana kantongna. Si Bani jeung si Jawir tuluy sing katayep deui nyampeurkeun kana jandela ngon. Sanggeus araya dina hareupeun jandela lawang ngon. Gajeleng anu duaan sing garajeleng deui kaluar. Nyalampeurkeun ka kidohor jeung anu sejena keur nyarumput dina sanapeun tangkal campole. Teu lila si Bani jeung si Jawir geus araya deui di tempat caricingna kidohor. Sanggeus area di dinya pok kidohor kadenge nyarita ka si Bani. Bani, kumaha hasil aing geus hasil nyokot duit jeung perhiasan anu boga imah teh euy? Tanya kidohor ka si Bani. Beres kidohor, duit jeung perhiasan kabeh geus aya dina jero kantong kuring. Tembal si Bani. Oh, halus Bani. Ngan gela ulah ka ini teh. Urang dagoan le si Cunta jeung anu sejena. Nu keur area keneh di jero. Ceuk kidohor bari mencrong kana lawang pawon imahna Mang Digul. Kocapkeun ayeuna anu aya keur di jero imahna Mang Digul. Nyatana si Junta jeung pada baturna. Harita barang si Junta jeung baturna opatan keur araya di rohangan tengah imah. Aparengan Aki Samid anu keur sare di enggona. Manehna hudang tuluy leumpang muru ka lawang ngon. Maksudna mah arek kacai heula meureunnan. Tapi barang kaluar ti lawang ngona breh kumanehna katenyo. Yen di rohangan tengah imah teh aya sababaraha urang jalma nu keur ngerit beparabotan anu araya di tengah imah. TV hitam putih 14 in jeung radio transistor nu keur dipuntal ku lama. Atuh Aki Samid meuni curinghak barang nanyok kitu teh. Pok manehna kadenge nyarita ka si Junta jeung pada baturna. Saha hari ranyeun? Bangsat sia meureunnya.
Ceuk Aki Samid bari ngabedegad dina hareupeun lawang ngon. Si Junta barang ngendenge jalma anu nyarita di satukangeun manehna. Si Junta ngaliuk ka tukang bari mencerong ka Aki Samid. Ciladak, aya jalma nu nyaring euy. Ayo, urang keluar ti dieu. Ceuk si Junta bari tuluy kaluar ti dinya. Dituturkeun ku batur-baturna anu marang radio jeung TV. Pon kitu deui barang-barang anu sejena anu sakirana dianggap aya hargaan mah ku maranehna dikerit kabeh oge. Hari Aki Samid barang nyok garong kaluar ti imah ku manehna dituturkeun kaluar. Yang geus aya di jero saluareun imah jeung di satukangeunna si Junta jeung pada baturna anu keur laleumpang bari ngungkug. Pok Aki Samid kadenge nyarita. Rek kamarana sia, ayo ren. Hayang dipateuhan tah cokor teh kuda wek. Ceuk Aki Samid bari melak cangking kituna teh. Ari si Junta barang ngadenge Aki Samid nyarita kitu, manehna mali ka tukang paripok nyarita ka Aki Samid. Nah, hayang modar sia teh. Aki-aki 7 mulut. Ngabis sia ka jero. Lamun teu ditiir tah beung teh kuda wek. Ceuk si Junta bari ngalugas bedogna. Kurang ajar sia cucunguk teh. Ngahampas si lain. Ayo, kadekeun tah cocoel samal teh kada wek. Temal Aki Samid. Teleh gos manehna oge. Teteh lah. Hayang modar sia teh. Rasakeun yeuh. Ceuk si Junta tuluy luncat ka hareup ngarajang ka Aki Samid bari jeung nyabetkeun bedogna kana beuheung Aki Samid. Tepati jauh di manehna. Kolepat bedog si Junta mun geus ngolepat rek nigas kana beuheung kencana Aki Samid. Lep Aki Samid ngelaukkeun sirahna. Bari nengeulkeun peureub ka tuhu manehna kana kakemplong kencana si Junta. Yeuh, cebrod. Dalik deug si Junta rada ngadalik deug awakna ka tukang. Tengah meyegeung kitu teh. Sabab ulu angeunna kahanca pisan ku peureub ka tuhuna Aki Samid. Barang si Junta keur meyegeung ku Aki Samid teu diantep. Aki Samid loncat ka luhur, awakna mending ngalayang. Ari dampal suku ka tuhuna geus nyelebar rek nyamar kana careham kencana si Junta. Si Junta manehna teu kaburu ngakiwarkeun sirahna. Atuh hieu cebrod. Careham kencana si Junta kahanca pisan ku dampal suku katuhna Aki Samid. Bangkieung si Junta ngabangkieung ka katuhu. Ku Aki Samid teu diantep. Tuluy disusul tepus ku ngetigkeun leungeun katuhuna kana punukna si Junta anu keur nyalonton ka katuhu. Hieu cebrod. Bro, awak si Junta anu sakitu cangkung gede namro panatana. Ari kidohor barang nenyo si Junta namro ku musuhna. Manehna ngarasa teu ngeunah. Cileng luncat narajang ka Aki Samid. Dampaleungeun ka tuhuna anu rek nyamar kana puhu ceuli ka tuhuna Aki Samid. Anu harita keur nukangan ka kidohor. Hieu celebet. Dampaleungeun ka tuhuna kidohor. Hayang pisan kana puhu ceuli ka tuhuna Aki Samid. Salontod Aki Samid nyalontod ka kenca. Adena teu ti kusruk. Reg Aki Samid ngaraneg tuluy malikeun awakna ka kidohor. Keur aya di satukangeun manehna. Haram jadah sia. Make jeung ngabongohan ka dewek. Awas, rasakeun hawal si dewek. Ceuk Aki Samid bari loncat ka hareup narajang ka kidohor. Dampaleungeun ka tuhuna anu rek nyamar kana puhu ceuli kencana kidohor. Ku kidohor teu diantep. Dampaleungeun ka tuhu musuh anu keur ngalayang teh ditakis ku leungeun kencana. Ari peureub ka tuhu manehna nyamar kana careham kencana Aki Samid. Hieu klop. Aki Samid ngelauk sirahna. Bari ngacecekeun dampal suku ka tuhuna kana dadana kidohor. Hieu cedak. Dalik deug. Kidohor ngadalik deug awakna ka tukang. Reg
manehna ngarahneg bari narik napas jerona heula. Dorila kadenge nyarita ka si Junta nu keur namru di handap. "Junta, ayo udang sia," ceuk kidohor kita hudang kaki Junta. Korjat si Junta hudang. "Junta, silaing ka ditu. Ngahiji heula jeung anu sejenna. Keun aki-aki sasiki wae mah. Ku dewek urang warah ieu jelema teh," ceuk kidohor nyarita ka si Junta. Si Junta tuluy mana ngaleos di dinya. Hiji deui jeung pada baturna. Ari kidohor anu masih adu harepan keneh jeung Aki Samid. Deui lapok kadenge kidohor anu nyarita ka Aki Samid. "Aki-aki 7 mulut. Sahari ngaran sia. Kurang papatkeun jampe modar sia. Moal lila dia oge. Udah wek dijajabkeun ka akhirat sia deh," ceuk kidohor bari ngapedega melak cangkeng. Kurang ajar. Kajeng kumaha wani nyarita kawas kitu ka dewek sia. Ya, dewek nu ngaranna si Samid. Geus moal direk deui ngaran dewek baheula mah. Ayo, lamun nya si laing bisa ngajajabkeun ka dewek, sor geura maju deui sia. Temal Aki Samid bari geus taki-taki deui kituna teh. Rek ngayonan ka kidohor. "Jadi Samid ngaran sia teh. Heug, ari kitu mah. Peuting ayeuna keneh rek dijajabkeun sia ku dewek," ceuk kidohor. Cileng manehna loncat ka hareup. Ari peureub katuhuna mun geus nyuruk di handap. Rek ngakedor kana gadona Aki Samid keur nangtung di hareupeun manehna. Aki Samid barang nanya musuhna geus narajang deui ka manehna. Cileng Aki Samid ngacaul ka tukang nyingkahan peureupna kidohor nu keur nyuruk di handap. Rek ngahanca kana gadona. Tius, plos, peureub kidohor ngakan angin. Cileng kidohor loncat deui ka hareup. Narajang ku dampal suku katuhuna. Rek ngacecek kana dadana Aki Samid anu keur nangtung dina hareupeun tihang panyaweran imah anu aya di tukang. Barang dampal suku katuna kidohor geus rek nepi kana dadana Aki Samid. Kacileng Aki Samid loncat ka katuhu. Nyingkahan panarajangna ti kidohor. Atuh plos dampal suku kidohor ngaplos ngakan angin. Milepas kana tihang imah anu aya di satukangeunna Aki Samid. Gebro dampal suku katuna kidohor ngacecek pisan kana tihang panyaweran. Borobot tihang panyaweran anu di luhur kenteng unggul teh borobot ka handap. Sabab tihangna peungas hanca ku dampal suku katuna kidohor. Atuh borolo kenteng anu aya dina panyaweran teh kabeh ngaborolo ka handap. Hancur barulah. Ari harita jalma nu keur area di jero imah nyatana nu keur sarek keneh barang ngadenge di satukangeun imah aya nu ngaporolo ka handap. Jeung kadenge siga aya sora jalma nu keur tarung. Mang digul martala si Bardi jeung centeng-centengna anu sejen sing korejat udang. Sabab reuwas ngadenge sora anu ngaporolo di luar. Tuluy lempang nguru ka satukangeun imah. Sanggeus area di satukangeun imah. Breh kumaranehna katenyo. Di dinya aya Aki Samid nu keur adu hareupan jeung hiji jalma. Mang digul manehna tuluy nyampeurkeun ka Aki Samid. "Aya naon ieu teh ge?" ceuk Mang Digul nanya ka Aki Samid anu aya di hareupeun manehna. "Aya garong Digul. Eta jalma nu keur di sing harepan ku dewek ayeuna teh. Garong euy." Emal Aki Samid bari nunjuk ka kidohor nu keur ngapedega di hareupeun manehna. "Kutan teh garong ieu jalma teh ge. Babrak, ayo tingkeur ieu jalma. Garong ya," ceuk Mang Digul marentahkeun ka centeng-centeng manehna anu lobana aya we meureun 10 urang wae mah. Cileng, cileng, centeng-centengna Mang Digul ningker ngulingan ka kidohor. Ari kidohor barang nenyo dirina geus ditingkar ku lawan.
manehna teu ieu gimir. Tuluy kidohor ngalugas bedaugna. Barejeng diputer-puterkeun eta bedaug teh dina saluhureun sirah manehna. Uramo leungeun atuh kidohor. Atuh rangkog nu keur nalin ka kidohor teh kabeh ge ngarangkog. Ngarasa ingis nanya musuh nu geus ngaluarkeun pakarangna. Sabab ari maranehna mah lemor. Eueuh anu marawana naon saurang oge. Keur mah karek harudang sare. Jadi satengah lulunguk keneh we berenang. Jeung teu nyangka we cenah deui. Yen Edward imah teh aya garong nu keur tarung jeung Aki Samid. Cileng kidohor loncat ka hareup narajang ka saurang jalma nu keur ngahalangan kana jajalaneun manehna. Bedaug geus ngalayang rek nyabat kana beuheung kencana lawan. Kolepat lep centengna Mang Digul. Adena kabur ngalelepkeun sirahna ka handap. Plos bedaug kidohor ngeplos ngakan angin. Barang suku kidohor geus nincak deui kana lemah. Barang bang kidohor lompat ti dinya. Nyampeurkeun ka batur-baturna nu keur caricing dina sanapeun tangkala campole. Dak, lumpat euy. Ceuk kidohor ngomong ka batur-baturna sangkan lompat ti dinya. Si Bani jeung anu sejena. Barang kidohor mere parentah sarupa kitu. Maranehna surti yen keur aya bahaya anu dising hareupan ku maranehna. Teu laloba deui mikir. Barang bang si Bani jeung anu sejena oge lalumpatan ti tempat eta. Nuturkeun kidohor nu geus lumpat pangheulana. Ari centeng-centengna Mang Digul barang nenyo garong kalabur ti dinya. Barang bang kumanehna oge diarudag. Bari teh corowokan kituna teh. Bangsat cenah. Atuh Purwodul warga lemur Cigintung nu keur sarare dina peuting harita. Kabeh kagareuwahkeun sabab manehna sora jalma anu jojorowokan di luar. Tuluy maranehna kaluar ti imahna. Bari sapakarang-pakarangna kituna teh. Milung udag ka garong nu geus teuing ka mana boa lompatna mah garongna. Padung udag we jeung nu sejena sigana teh. Ari Sodik jeung anu duaan nenyo urang lemur geus loba anu kaluar ti imahna. Sodik jeung baturna singket tayep ini ti dinya ngajauhan imahna Mang Digul. Rek tuluy balik deui ka lemurna. Sanggeus meunang sabaraha lila di jalana. Antukna Sodik jeung si Adaun pon kitu deui si Entong. Kira wanci janari gede anu tiluan geus aranjog deui ka lemur Cijalitri. Tuluy laleumpang buru ka pos ronda. Sampak teh di pos ronda aya keneh Mang Bohim jeung anu sejena. Keur dariuk di jero pos. Bejeng diharudum sarung sirahna. Sanggeus nerepi ka pos ronda. Gek anu tiluan dariuk dina palupuh. Bari nyararandekeun awakna kana tihang anu aya di pos ronda. Tayohna wae ngarasa capek meureunan. Jolila ti harita kadenge sora Mang Bohim anu nyarita ka si Adun. Ya cimarana jang Adun. Nah meni ngampleng geuningan. Ari panya mamang mah tuluy barali ku hejang Adun jeung anu doan teh. Tanya Mang Bohim bari nenyo kana beungeutna si Adun anu luut leet ku kesang. Hampura misi weng lelating mah Mang. Bieu weng tiluan teh geus ngudag geula siluman jeung nenyo garong nu keur ngaranyah ka imah batong. Tembal si Adun. Kutan teh nah aya siluman jeung garong di mana kitu jang? Ceuk Mang Bohim nanya deui ka si Adun. Kieu are dongengna mah, Mang. Kuing ayeuna rek dicaritakeun geura kabeh. Meh anu area di dieu nyaho? Tembal si Adun. Bari parabat kumanehna tuluy dicaritakeun ka Mang Bohim jeung ka jalma anu keur araya di dinya. Alakon manehna jeung anu duaan. Timimiti Sodik nenyo
yang di jamantar aya puluhan pasukan siluman berit anu keur muru ka imahna Haji Naca, nepikeun kadi taluturkeunana ku maranehna ka tempatna Haji Naca. Diceritakeun ku si Adun, malah ku si Adun oge dongengkeun yen sanggeus di tempatna Haji Naca teh cenah maranehna tuluy naluturkeun deui ka siluman berit sabab hayang nyaho rek dibawa ku kamarana eta pare teh tug nepikeun ka lemur Cigintungna. Nyatana ka imahna anu muja ka eta siluman berit, nepi anu tiluan nenyo yang di imahna anu keur munjung ka berit teh aya garong nu ngaranjah ka imahna. Kabeh didongengkeun ku si Adun, hiji ge istrining eueuh nu kaliwat. Atuh anu area di dinya meni colohok marang ngadenge carita ti si Adun sarupa kitu teh. Teu lila kadenge si Adun mungkas caritaanana. Tah kitu mang dongengna uing jeung anu duaan teh. Ceuk si Adun nyarita ka Mang Bohim nu keur ngabandungan kana caritaan manehna. "Bu, hutan teh kitu nya Jang?" ceuk Mang Bohim. "Nya Mang, eta mah cenah rek percaya wae syukur henteu kajeun uing mah," tembal si Adun. "Nah nya bieu dongeng ti Jang Adun teh Jang Sodik?" ceuk Mang Bohim nanyakeun ka Sodik. Sabab bari Sodik mah jamana tara buraong, teu siga si Adun sakapeung sok rajeun ngabura. Atuh sajabana ti kitu kabeh ge geus harapaleun ka Sodik mah. Yen Sodik teh incuna Aki Ilyas anu elmu pangartina geus pada nyaho ka Aki Ilyas mah kabeh ge. Nya Mang, bener pisan anu bieu didongengkeun ku si Adun teh, tembal Sodik. "Bu, ku tante nepi ka kitunya Jang. Atuh karunya teuing meureun Haji Naca pare dina jero leitna bea kabeh dipaling ku siluman berit. Lamun kieu carana mah urang kudu buru-buru laporan we isuk meureun Jang ka pangurus lembur, ka Pak RT jeung tua kampung. Sababna lamun teu buru-buru laporan lain kuna naon masalahna mah urang misi kasalahkeun ye ku pangurus. Papan urang anu dina peuting ayeuna bagian tugas ngaronda teh kari-kari ayeuna aya musibah kieu deui ye," ceuk Mang Bohim ngajak nyarita ka Sodik. "Nya Mang, memang sakuduna urang ngabejaan ka pangurus lembur. Tah ayeuna mah kusabab geus maju ka subuh kapanan ieu wanci teh. Kumaha lamun urang datangan weh Mang imahna tua kampung teh Mang. Da geus harudang meureun ari wayah kieu mah," tembal Sodik bari malik nanya ka Mang Bohim. "Nya kitu hade Jang, sabab lamun diengkekeun deui mah bisi kaburu gujrud. Beuneunan teu ngeunah ka urangna oge," ceuk Mang Bohim. "Nya leuwih hade kitu we Mang. Hayu tu ayeuna mah urang ka imahna tua kampung heula," ceuk Sodik. Geus kitu mah Sodik jeung anu sejenna kalaluar ti pos ronda tuluy laleumpang murung ngulon rek ngadatangan heula imahna tua kampung. Teu kacatur lilaan di jalan Sodik jeung anu sejenna geus area deui di hareupeun buruan imahna tua kampung. Rag maranehna areureun tuluy Mang Bohim nyampeurkeun kana panto hareup imahna tua kampung. Geus kitu ku katrok bari pupuntenan ti saluareun panto. Teu lila kulutrak panto imah kadenge anu mukakeun ti jero. Kaparengan tua kampung pisan anu mukakeun panto teh. "Nuhun kuningun aya Mang Bohim jeung saha ka dieu Mang?" tanya tua kampung ke Mang Bohim nu keur nangtung di lawang panto. "Jeung barudak kuring teh tua kampung," tembal Mang Bohim. "Kitu nya, sok ka dari heula tuh Jang," ceuk tua kampung ajak dariuk heula ka Sodik jeung anu sejenna nu keur narangtung di buruan atuh bos nu keur di buruan teh arasup ka tepas imahna tua kampung. Gek dariuk dina kursi anu aya di dinya. Geus kabeh dariuk bok tua kampung kanenge deui nyarita.
Mang Bohim jeung barudak teh anu tadi puting kebagian ngararonda lamun teu salah lain, tanya tua kampung ka Mang Bohim. Nya tua kampung, kuring jeung barudak anu tadi puting ka giliran ngaronda mah tembal Mang Bohim. Itunya. Oh syukur atuh ari geus rengsi ngajarankeun pancen mah. Ngan ari ayeuna narik aya naon nya datang ka dari teh asa reuwas ke kuring mah. Naon Mang Bohim, ceuk tua kampung nanya deui ka Mang Bohim. Lajeng beungeut nama katanya siga nu reuwas. Apa bisa aya naon deui cenah. Ieu tua kampung, kuring datang ka dieu jeung barudak teh rek aya nu ditepikeun ka tua kampung anu aya patulah patalina jeung kajadian tadi peuting nu geus kajadian di urang tua kampung. Temal Mang Bohim. Atuh tua kampung ngan ngajawaban kitu ti Mang Bohim teh beuki reuas we. Utan teh kitunya Mang Bohim. Nah aya kajadian naon deui kitu tadi peuting teh ka lemur urang, tanya tua kampung. Kieu ari dongeng nama tua kampung, temal Mang Bohim. Bari ngadongengkeun sakabeh kajadian anu geus karandapan ku Sodik jeung nu duaan. Didongengkeun kabeh ka tua kampung, ditetek kabeh ge. Hiji isteuning eueuh nu kaliwat. Atuh tua kampung mending ngarenyag jeung beuki pias we beungeutna. Wadang ngadenge beja sarupa kitu ti Mang Bohim teh. Sabab cenah karek peuting kamari aya kajadian teh. Nyatana ka Iman Haji Sobri anu diraranyah ku garong. Kari-kari tadi peuting geus aya di kajadian. Parena Haji Naca anu dipaling ku siluman beurit. Atuh beuki lieur we tua kampung teh. Kitu tua kampung, ceuk Mang Bohim mungkas caritaanana. Bau, nepi ka kituna ieu kajadian teh nya. Harunya teuing atuh ka Haji Naca. Mangkaning dina leutna teh kapanan parena nu sakitu lobana. Kudu kumaha nya hareupanana ieu lamun geus kieu nya. Sabab nu keur disingareupan ku urang ayeuna teh lain jalma kapanan, tapi siluman anu kaayana oge teu kateh nya ku urang mah. Jeung tangtuna kasaktian maranehna teh lain labaneun urang-urang ieu, ceuk tua kampung. Bari nyarandekeun awakna kana kursi. Nya tua kampung, emang kacida banggana masalah anu keur disingareupan ku urang ayeuna teh. Ngan ari ceuk pamanggih kuring mah, kumaha lamun urang Minang Saraya we ka Aki Ilyas tua kampung. Sugan ari anjeunna mah bisa ngarengsekeun kana masalah nu keur disingareupan ku urang ayeuna, ceuk Mang Bohim mere bolongan ka tua kampung. Nya memang aya hadena eta usul teh Mang Bohim, temal tua kampung. Keun perkawis eta mah abdi nu bade nyarios nakapun Aki tua kampung, ceuk Sodik. Oh nya kitu teh naon atuh Jang? Aya halusna we. Pejakeun we engke mah ka Aki Ujang nya, ka Aki Ilyas. Kajadian anu geus karandapan di lemur urang teh. Sugan ari ku Aki Ujang mah bisa disieung hareupanana. Ieu masalah teh Jang, ceuk tua kampung. Mohon mangga tua kampung, engke abdi baris ngapujenganana mah ka bumina pun Aki, temal Sodik. Oh nya nuhun atuh ari kitu mah Jang. Taina urang ka Iman Haji Naca we. Urang tempo ka ditu bari sakalian urang mejakeun anu geus kajadian tadi peuting teh di tempatna. Ceuk tua kampung ngajak anu keur area di dinya. Pikeun nepungan heula ka Haji Naca. Nya hayu atuh tua kampung bisi rek ka Iman Haji Naca mah, temal Mang Bohim. Geus kitu kabeh anu area di dinya kalaluar di tepas imahna tua kampung. Tuluy laleumpang muru ka Iman Haji Naca.
anu aya di tebeh kidulun lemur lamun ti imahna tua kampung mah teka catur lilanan di jalan tua kampung jeung anu sejena harita teh geus area deui di buruan hareup imahna Haji Naca. Kumaranehna katenyo yen didinya geus kasampak aya Haji Naca nu keur ngacanteng di hareupeun lawang leuit nu pantona geus kabuka ti peuting keneh oge. Sanggeus aya di satukangan Haji Naca pok kadenge surat tua kampung anu nyarita ka Haji Naca. "Sampurasun Haji," ceuk tua kampung bari manehna nyampeurkeun ka Haji Naca nu keur nyinghareup ka jero leuit. "Rampes, geuningan aya tua kampung jeung anu sejena," teh moal Haji Naca bari ngareret ka tua kampung anu keur nyampeurkeun ka manehna. "Geus ti marana ieu teh? Nah ngaja wae ka dieu tua kampung," ceuk Haji Naca nanya deui ka tua kampung nu geus aya di sagigireunana. "Ieu bangna kuring ka dieu teh aya nu ditepikeun ka Haji ku kuring jeung anu sejena anu aya patula patalina jeung pare Haji anu aya di leuit anu kiwari geus eueuh ti dieu. Tah kitu mun Haji," tembal tua kampung. Atuh Haji Naca meni reuas ngadenge kitu teh. "Kutaan teh kitu. Geuningan tua kampung jeung anu sejena geus nyaraho. Yen pare kuring teh aya nu maling, tapi kabeh kapanan ieu. Teu nya sasiki-siki acan. Bingung kuring ge. Kita tadi teh keur mikiran we. Da kunaon dicokotna? Nyaina mah urang riuk heula we atuh ditepas. Me geunang ngawarangkongna geura," ceuk Haji Naca ngajak tariuk heula dina korsi anu aya di tepas imahna. Atuh bring kabeh nyalampeurkeun kana korsi anu aya di tepas imah. Sanggeus area di dinya ge kabeh dariuk. Teu dilatih harita kadenge deui Haji Naca anu nyarita ka tua kampung. "Cikna kumaha dongengna bangna pare kuring eueuh ti jero leuitna teh tua kampung?" ceuk Haji Naca nanya deui ka tua kampung. "Ieu ari dongengna mah Haji," tema tua kampung. Bari kumanehna tuluy dicaritakeun sakabeh lalakon anu geus kaalaman basa dina peuting tadi ku Sodik jeung anu duaan. Malah mah dibejakeun oge yen anu mujana kabeurit teh cenah jalmana urang lemur Cigintung. Kabeh dicaritakeun ku tua kampung. Para Haji Naca ngartieun. Atuh Haji Naca meni kokodeg ngadenge beja kitu teh ti tua kampung. "Oh kitu Haji, dongengna ti barudak teh," ceuk tua kampung mungkas caritaanana. Bari mencrong kana beungeutna Haji Naca nu keur ngahuleng kawas nu bingung. Sabab asa percaya teu percaya cenah kana dongeng anu geus dicaritakeun ku tua kampung ka manehna. Teu lila kadenge Haji Naca nyarita. "Kutaan teh kitu nya tua kampung dongengna teh. Beuh, umur-umuran kuring mah saela nyawa asa karek ayeuna ngadenge beja sarupa kitu. Sing horeng aya geuningan anu muja kaburit ku jalana kieu teh. Malah kaalaman pisan ku kuring ayeuna. An bingung keur kuringna oge ieu teh. Sabab urang teu bisa nuduh kabatur kitu wae. Ari nu kieu mah tua kampung kapanana si dibuktikeunana. Kajaba lamun dibalingna teh ku jalma. Hari ku urang bisa ditungtut eta jalmana. Kapan ieu mah dipalingna oge ku demit," ceuk Haji Naca. Bara Sunda mung sakieu heula hancagarapan dina dongeng Sunda jajar carios muja kaborit bagian 11.
Insyaallah bagian anu ke-12 nah kumang jadi rajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Atuh pilih wae seueur kakirangan dina midangkeunna, mang nyuhunkeun dihapunten. Mang anu ngaturkeun nuhun oge kana sagala piparatosanana. Mang saja pamit kesadayana, wilujeng kantun. Permios.